Jika hari ini adalah hari terakhir untuk kita bersama. Bro, orang arek nanya tuh ke maneh. Sok atuh rek nanya naon gitu. Menurut maneh, naon sih perbedaan babaturan kabogoh jeung sahabat? Emang kunaon bro, ujug-ujug nanya kos gitu. Tengah naon, hoyong nanya weh. Jadi kieu menurut orangnya, babaturan nyaeta 1000 jami anu aya di sekitar maneh pas maneh bagja. Tapi can tentu aya pas maneh keripuh. Kabogoh nyaeta hiji jami di sisi maneh anu nyieun maneh poho ka 1000 jami eta. Sahabat nyaeta hiji jami di deket maneh pas 1000 hiji jami eta ninggalkeun maneh. Sok aya di sisi maneh pas keripuh atanapi bagja. Lamun pamajikan nyaeta hiji jami di deket maneh anu tibang 1000 perak aja mun ditawar. Bisa wae maneh mah. Banyol atuh banyol. Bro, lamun misalkan maneh kudu milih antara kabogoh jeung sahabat, maneh rek milih saha? Eta lain pilihan. Sebab sahabat anu alus pasti bakalan ngertikeun pas maneh boga kabogoh. Kitu oge sarua jeung kabogoh. Kabogoh anu alus bakalan ngertikeun maneh pas maneh keur ulin jeung sahabat-sahabat maneh. Mungkin nanti kita akan kembali di sini dengan semua mimpi-mimpi yang telah kita